Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedat ieu cariyos simpuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Asep maka langan bagian ka salapannya. Ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Mohon mama hatur nuhun diestokeun pisan we wajanganana ka diri abdi mama sarta karaos kanyaah mama kalih ibu kalintang ageungna nanging abdi teh teu acan biasa we mulang tarimana mama teu hese mulang tarima ka guru mah kasep cek mama kituna jadi kieu yeuh eta mulang tarima ulah baha we mun dititahnya kudu tuhu kana amanat guru sakitu kasep cara murang tarima hidup ka mama manya. Mohon mama mangga ayeuna kayan teh geus wanci peuting geus meuyeuna urang salat tahajud kasep bejaan anu sedenya kitu kaditu wang salat tahajud berjamaah cek mama. Mohon mama Asep tatalangkenya bade teras indit bade ngawartosan santri kobong pikeun salat tahajud berjamaah dina unggal waktu geus rutin mamanya anu sejenna terus wae di bejaan jeung baturna sarta saterusna peuting eta Asep jeung santri katut santri watina terus kumpul di mushola prak salat tahajud berjamaah. Tur sanggeus salat tahajud beres kabeh laju ngadarua mudajat ka mantena masing-masing menta pituduh jeung hidayah menta disalamatkeun jeung disehatkeun lahir batin sarta menta sagala naon rupa nu dimaksud nu dipikahayang laksana tina kanan taya ka halang. Sarta saberesna salat tahajud beres ngadunga ukur 3 jam waktu keur sarare sabab kaburu kusambung waktu azan subuh manci isuk-isuk datang Asep geus biasa deui ayeuna mah boga hanca pagawean matuh pikeun babaresih buruan asrama pasantren bagian tukang sapanjang babaresih na bat sok wae ningali tapak suku dina taneuh tapi lain suku jelema ieu mah mirip suku monyet sarta loba cangkang cawu sesa bubuahan meni mayak dina taneuh matak pantes bubuahan nu dipelak deket pasantren areuweuh sawareh meureun cenah dipacok ku sakadang monyet. Nya akhirna poe eta Asep kapaksa laporan ka mama Kiai jeung ibu Nyai laju dititenan jeung disidik-sidik ku sararea karayan apik
tapak jelasna mah mirip suku lutung, ramo-ramo sukuna gede jeung panjang, batan suku monyet. Pasti lutung tate Asep. Datangna wan Cipeuting mah bari ngadon ngadaharan meureun, dangdaunan jeung bebuahan kitu. Atuh kumaha mama ye, bebuahan anu ngahaja dipelak di pengkeureun kobong teh tejanten teu aya sapali, horeng ku sakadang lutung meureun dipaokan panginten. Teu kenging ka mana nyarios teh ye. Umi sabab urang teh can nyaksian langsung. Aya lutung ka dieu terus maok bumbuahan ieu. Kieu wae mama sareng Ibu Haji. Kumaha pami wang taluntik heula engke maksudna. Laras henteuna aya lutung sumping ka dieu patempatan teras maokan bubuahan. Pami laras kitu. Enggal bae we ditewak sakadang lutung teh mama kumahanya. Ari Asep ditewak kumaha ieu? Kernaon lutung ditewak teh atuh? Mama Kiai ngadon imut kituna. Maksad abi teh kieu mama supados aman. Mama bumbuahan moal seueur anu dipaokan ku eta lutung. Entong ujang tong ditewak karunya. Pedah maling bubuahan. Urang teh nu jadi dosana ke Kasep. Cek mama Halimi tasatujueun. Mun seug aya lutung terus ditewak tapira pedah maling bubuahan. Anya kumaha atuh salajengna abi. Umi mah janten bingung ieu teh. Bu hajah kerung bahatena ketegan. Tenang Umi tenang. Bingung sagala ieu. Tong bingung-bingung. Mungkin wan Cipeuting urang taluntiknya, tapi carana mah urang teh kabeh keluar. Ulah kabeh kaluarnya bisi ngagerewahkeun karunya. Cek mama Halimi deui. Abi mah bade nyumput wae di bumi sieun. Sieun pami ningali lutung teh mama. Sieun. Nya entong hidup mah atuh. Tong ningali cicing wae di imah kitu jeung Umi. Pon kitu deui kabeh. Santriwan santriwatinya caricing di kobong. Tong aya nu di luar. Malah santri lalaki ogenya. Keun kumama urang pilihan wae. Saha bae diantarana anu milu nalungtik. Nyamun mangga abi mah sae keneh kitu manawi mama. Cek Nyi Ajija. Nya saterusna mah badami nangtukeun sikep sarta milih santri lalaki anu baris nalungtik ngintip kalayan asrama bagian tukang nunggu kedatangan lutung. Mun eta bener aya dutang lutung arek terus diintip cenah gerak gerikna naha ngahabayakeun atawa henteu. Tur sanggeus cukup babadiamian harita santri lalaki balubar laju ngalalakon
bersinnya. Setur sanggeus cukup babadamian nama harita santri-santri bubar ngalakonan rutinitas sapopoe mangrupa aturan nu ditangtukeun dina pasantren. Diselang waktuna dahar peuting engke Asep milu nalungtik lantaran kapilih ku mama kiai teu jauh ti wewengkon pasantren katingali aya hiji jalma keur lulumpatan sakapeung tembong eureun-eureuna ngartur napas sakujur badana mandi kesang calanana mimiti sarowe balas tikarait kana cucuk dahan saliara kulitna aya nu raheut eta jalma ngarandeg deui lengkahna bari calangap bahamna nahan ka capek. Alah Gusti anu agung capek geningan duh capek cek eta jalma tetela nyeis memang gancang lempang nitih wanci kasorenakeun tereh nepi ka tempat ngan masih kahalangan ku sababaraha lembur. Kan sakitu mah leuheung lantaran masih mawajimat permata biru pamere ti aki jebak ngan aneh sagancang lompat nyeuis make jimat bila kalilaan mah bet jiga anu ngurangan gening keampuhanana nyeuis maksakeun lumpang napas renghos nu jiga beakeun untung keteran batina masih keneh manteng ngabantu ku jimat permata jalan nu disorang jelas moal salah deui pasti nyambung jeung anu dituju. Aduh tikoro asa garing hanaang hayang nginum duh nya ka mana sugan atuh aya cai ngocor dina talang. Aduh atawa anu nyangkrung dina dadaunan tawaleh teka panggih jadi mana atuh duh ye teh hanaang pisan kuring teh tapi sanggeus kitu cukup reureuhna nyeuis maju nuluykeun lalampahan nana nya akhirna anjog kasalah hiji lembur di mata lembur teh kawangku ku wilayah ngadagna hiji pasantren sabab tempatna memang sadesa kahalangan kedua lembur jeung kebon awi nu kawilang lega sorog nyeuis kala sahiji warung tur didinya nyampak hiji lalaki keur ngadon jajan ngan diukna keur nonggongan jalan. Eta lalaki nuker jajan bet ngaliuk hayang ngareret ka nyeuis gebeg lalaki ngagebeg ngarenjag jiga nu meunang ka reuah si Eis nah si Eis aya di dieu geuning arek ka mana cenah manehna bet aya di dieu bari sorangan teu jeung Nyi Ecin cek eta lalaki aya lian ti Rahmat hatena lecok ngomong sorangan bari geuwat ngabalieureun beungeutna untung wae Nyi Eis teu melong sedengkeun nu boga warung mah teu nyahoeun terus ngabageakeun ka nu anyar datang. Wilujeng sumping Nyai di warung Bi Emus mangga mana bade ngaruang naon atuh atawa ngaleueut sangu atami lalauhna wungkul
Cek nu boga warung awewe kolot ngakukeun ngaran Bi Emus. Abdi mah hoyongna da Bi, saalas wae Bi, tapi hoyong ageng deui ngalasna Bi nya, tong ageng teuing. Cekap wae sawaregen. Oge deungeunna mah naon wae nya bebas. Walon nyi euis kop kana gorengan. Terus didahar meuni cacamuilan bakating kulapar meureun. Laju nyicikeun cai dina teko kana gelas nu memang geus disadiakeun ku nu boga warung. Oh mangga nyai mangga. Antosan sakedap nya antosan. Sanggeus dijieun alasna mah terus diasongkeun ka nyeuis pok ngomong deui. Mangga nyai wilujeng tuangnya sing raos-raos nya. Nuhun Bi, hatur nuhun. Nya nyeuis teh gancang nampanan alas sanguna dakar dahan bangun nu ponyo. Salila nyeuis dahar Rahmat kakatagan wae hatena inggis kanyahoan. Dirina aya di warung tapi Rahmat panasaran. Nyi Euis arek kamana jeung ti mana? Bet jadi sorangan teu jeung Nyi Ecin. Nya Rahmat teh ngarep-ngarep sugan Bi Emus nanya lantaran panasaran jeung kabeneran deui Bi Emus bet panasaran nanya ka Nyi Euis arek ka mana cenah jeung ti mana tujuan ka saha ngaran dumeh jalma ngarpi nanggih. Punten Nyai, punten. Satu acana teh bibi bet panasaran ieu teh. Dupi sarila teh saha? Kawit di mana? Jeung bade ka mana tujuan teh? Wasta abi pun euis Bi. Kawit di lembur Cisaat. Bade ngabujeng ka pasantren. Pasantren Al Hikmah anu di jajaran ku Mama Kiai anu jenenganna teh sahanya hilap deui. Nyi Euis tembong ngahuleng bari kerung. Nginget ngaran anu dimaksud. Loh, Nyai Euis, Nyai bade ngabujeng ka pasantren Al Hikmah ta teh anu di sesepuhan ku Mama Kiai Halimi. Masantren nu dimaksud ku Nyai teh sanes. Wah, tah muhun Bi, gandeng bibi uninga. Tangtos terang atuh Nyai, pan etra mah pasantren ageng. Tos caket di dieu mah jarakna mung kahalangan ku kebon awi. Sareng 2 lembur deui kitu manawi Nyai. Oh kitu nya Bi. Alhamdulillah atuh Bi. Berarti abi teh leres lumampah teh teu nyasar. Ceuk Nyi Euis katara hegar marahmai paromana. Laju ngahuap deui meakeun alasna regot-regot terus nginum. Nah, Nyai teh memang nembe ngawitan gitu. Ngabujeng ka pasantren. Nya aya kapergian naon Nyai teh anu saresna atuh. Nanging pami bade tatamba tangtos ku Mama Kiai oge moal ditampi. Sok sanajan anjeunna leres tiasa. Nanging da saur ajengan anjeunna teh pasantren mah sanes kanggo tempat praktek. Kami tempat anu bade nimba ilmu keagamaan atuh soal ilmu kabatinan
saurna mah nomor 2 tama khusus nganggo keagungan lembe diluluskeun atanapi dilatih kitu manawi sakaterang bibi mah nyanyi hehe bi sanes abdi mah sanes kitu sanes bade tatamba nanging abdi mah hoyong pendak we margi keamanatan ku hiji sepuh anu tos kamari pendak di hiji tempat sareng bilih bibi ngaraos panasaran nyamangga bi ku abdi ayeuna wangguar wae lalakon anu karandapan ku diri abdi sate acan aya kereteg bade ngabujeng ka pasantren bibi oge tangtos ngaraos aneh ninggal kaayaan abdi kieu awak geuneuk baju saroeh bi sumuhun nyai bibi ti tadi oge ngaraos heran jeung panasaran kunaon sarila bat kaayaan kitu diparatikeun teh lancingan saloe jaket kalotol sareng salila meninggaleuneuk jika tapak ditonjok nyai muhun bi muhun ayeuna mah wangguar wae nya bi alakon abdi ngeunaan musababna kaayaan abdi janten kieu nyi euy saterusna dadak-dak wae ngaguar pangalaman bangsa dirina jeung Nyi Ecin duaan ngajorag ka Gunung Gede tempat cicingna Bah Barod dug nepi ka patapungna jeung lumangsung tarung ngadu jiwa ngan hanjakal ku kalicikan lawan akhirna Nyi Ecin jadi korban tur satacana datang lalaki nu kolot kungsi kailuan mondok imahna waktu kapetingan di jalan ngan Nyi Euis teu nyahon anak kajadian saterusna sabab kaburu dititah indit kabur ku aki jebab sarta kudu ngajugjug ka pasantren Al Hikmah geusan mere laporan ka mama kiai kajadian di Gunung Gede jeung Bah Barod bakal ngayakeun kakak cawan Bimus kalayan daria ngabandungan kana setiap guaran caritaan Nyi Euis sakapeung ngabrigidig milu risi kana naon nunggeus karandapan ngan waktu ngalaman Nyi Euis jeung Nyi Ecin nalika babanah kaayaan kahirupan rumah tangga Nyi Mae katut rahmat teu kungsi dicaritakeun ka Bi Umus mah sabab sifatna urusan pribadi. Sedangkeun rahmat nu tadi memang penasaran hayang nyaho kana jujutan caritaan Nyi Euis harita ngabandungan kana setiap caritaan Nyi Euis di Barung kaget tur tetela kadenge Nyi Euis mungkas guaran caritaan ditungtungan ku nyarita kieu tah janten kitu Bi jujutana teh Bi anu kumaha duka kumaha saterasna maksudna teh kaayaan di Gunung Gede ayeuna syukur-syukur atuh mun ajal Bah Barod teh ku aki jebag bakal ting trim panginten kahirupan teh cek Nyi Euis neuteup ka Bi Emus be kutan kitu nyai aduh untung we nyai teh salamet atuh jeung aduh eta teh meniwanian kitu teuing pangawakan awewe datang ka Gunung Gede taya kakeueung tapi akhir-akhir ieu teh diunggal lembur tara kabejakeun deui aya bagong atawa buta satu tas aya anu ngagugurkeun nyaeta ku mama kiai jeung ayana kitu loba jalma nu salah
anu salah lengkah. Adon muja kasiluman kubantuan bah balot anu holeng tipu daya wungkul nyai. Da sabanana mah gara-gara muja siluman laut kidul bantuan bah balot. Ngadon loba nu cilaka, loba nu gelo, maot geling alatan lipuh, arwah mah dibawa ke negara siluman. Munnya eta teh bah balot paeh meureunnan moal loba deui jalma anu korban jeung musyrik nyai. Muhun bi mudah-mudahan we atuh ding salabarkeun nya. Salabarkeun sadayana nya tina sagala musibah nabi. Aduh bi sabarahaeun tilas tuang teh abdi neraskeun deui ieu teh bade lumampah hoyong enggal-enggal ka tempat nu dituju bi. Eta tiasa ayeuna nyai. Kunaon kitu bi waktosna seep nyai. Aduh. Mohon waktosna cenah nya kabujang seep. Insyaallah enjing atapi pageto asa diajengkeun deui dina seri ka 10 nya. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufiq.